Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana murangkali kasadayana Ibu Rama oge anu kasadayana kulawargi anu kaleresan didadanget ieu tiasa nyarengan murangkali diajar pangrumat bahasa Sunda. Selamat pagi semuanya, mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan, limpahkan kemudahan, menjaga kita, melindungi kita dari segala hal-hal yang buruk. Baik, senang sekali, alhamdulillahnya kurang tiasa patepang deui dina pelajaran bahasa Sunda kelas 2. Mari kita mulai saja pembelajarannya. Dibuka halaman 54. Kita lanjutkan yang kemarin ya. Nah, baik. Kurang dikawitan wae. Nah, ngalengkepan kalimah. Ngalengkepan kalimah, melengkapi kalimat. Lengkepan kalimah ieu dihandap, tulis dina buku pancen. Tidak usah di buku tugas ya, langsung ditulis aja di sini. Lengkapi kalimat di bawah ini. Nah, seperti ini contohnya. Contoh bebersih, baju Iwan bersih. Nah, jadi tinggal dipindahkan saja ke sini. Contohnya ini. Ngepel, Agus ngepel lantai di buruan Imah. Jadi di sini tinggal disalin nanti ke kotak kosongnya. Seperti itu. Sampai ke halaman 5. Nah, baik. Lanjut dengan maca paguneman. Paguneman itu masih ingat arti paguneman apa? Ya, betul. Paguneman itu percakapan. Pek baca ku hidep kalawan bedas. Nah, Ibu bacakan saja ya. Sora cacing. Sora itu suara, cacing. Jadi suara cacing. Aya dua cacing keur ngobrol dina jero beuteung. Ada dua cacing lagi ngobrol dina, nah di jero itu dalam, di dalam beuteung itu perut, di dalam perut. Silih bejakeun pangalamanana. Silih itu saling, bejakeun memberitahukan, pengalamannya. Jadi saling memberitahukan pengalamannya. Waktu aya di jero beuteung. Waktu itu ketika, saat, ketika ada di dalam perut. Jadi cacing, ada dua cacing nih lagi ngobrol dalam perut. Nah, namanya cacing kremi dan cacing koot. Nah, pertama kali ngobrol si cacing kremi. Koot, nah maneh aya dina jero beuteung budak. Koot, nah itu nama. Nah, kenapa maneh kamu? Aya itu ada dina di jero dalam, nah beuteung masih inget kan? Perut. Budak itu anak. Jadi ini anak. Kot, kenapa kamu ada di dalam perut anak? Nah, si cacing kot ngawaleng. Baheula keur kuring endog keneh. Nah, baheula itu dahulu. Nah, baheula itu dahulu. Kuring aku keur endog keneh ketika masih berbentuk telur. Aya dina jero taneuh, ada di dalam tanah. Kabeneran aya budak ngadu kaleci. Kebetulan itu kebetulan ada budak itu anak, inget ya. Ngadu kaleci itu main kelereng. Kebetulan ada anak main kelereng. Taneuhna nempel dina leungeunna. Tanahnya nempel di leungeun itu tangan. Di tangannya.
Saenggeus ulin setelah bermain manehna dahar. Dia makan. Manehna itu dia makan. Tuluy kuring milu asup jeung dahareun. Tuluy itu lanjut, kuring aku ya. Nah, kemudian atau tuluy itu. Kemudian aku, milu itu ikut masuk dengan makanan. Jadi kemudian aku ikut masuk bersama makanan gitu. Lalu si Kremi jawab lagi, ari kitu eta budak henteu kukumbah leungeun heula. Ari kitu memangnya, nah ari kitu tuh memangnya anak itu tidak kukumbah itu cuci, tidak cuci tangan dulu. Si cacing koot menjawab, kukumbah, cuci tangan sih. Nah, iya sih dia cuci tangan, tapi kuring, tapi aku nyelap dina kukuna nu paranjang. Tapi aku nyelip di kukunya yang panjang. Coba lihat kuku siapa yang panjang. Itu sarang cacing tuh. Jadi nyelap dina kukuna nu paranjang. Ngeunah di dieu mah loba hakaneun. Nah, maksud di dieu mah itu tempat ya. Jadi mereka bilang si cacing koot itu enak di dalam perut mah, banyak makanan gitu katanya. Ari anjeun kumaha? Nah, kalau kamu bagaimana? Nah, jadi si cacing koot nanya sama si cacing kremi. Si kremi jawab, kuring mah dibawa ku laleur tina runtah. Aku dibawa oleh lalat dari sampah. Laleur itu lalat. Tuluy ditenden dina dahareun anu dieunteupan. Tuluy itu kemudian ditenden, disimpan, kemudian disimpan di dalam makanan. Dahareun makanan nu dieunteupan yang dihinggapi. Dieunteupan itu dihinggapi. Di dahar ku budak ieu. Dimakan, di dahar itu dimakan. Dimakan sama anak ini gitu. Ngeunah di jero beuteung mah loba dahareun. Ngeunah itu lebih ke nyaman ya kalau ke urusan tempat, enak di dalam perut itu banyak makanan. Hakaneun itu makanan, tapi hakaneun ini bahasa Sunda yang amat sangat kasar, biasanya dipakai untuk ke hewan gitu. Tujuannya, objeknya itu hewan, baru menggunakan kata hakaneun. Misalkan hakaneun hayam gitu. Nah, itu nggak apa-apa, bukan kasar. Tapi kalau untuk diterapkan ke objeknya orang, ini kasar sekali. Jadi harus dihindari ya. Cacing koot. Nah, si cacing koot jawab nih, nikmat dahar terus. Nah, iya enak makan terus, kan mereka lagi di dalam perut ya, banyak makanan. Hatur nuhun budak botrok. Botrok itu jorok. Terima kasih anak jorok. Cacing bilang terima kasih sama anak jorok ya. Nauzubillah. Jadi supaya kurang tiasa hindari si cacing eta, diusahakan sering mungkin cuci tangan. Apalagi kalau cuci tangannya satu acan urang barang tuang. Cuci tangan itu selain membersihkan dari bakteri, kuman dan cacing, juga termasuk sunnah ya cuci tangan sebelum makan. Iya, jangan lupa sering-sering cuci tangan. Baik, kemudian ngajawab pananya. Jawab pananya ieu dihandap. Nah, jawab pertanyaan ini di bawah. Nomor 1, sato naon anu nyarita dina paguneman tadi? Sato itu hewan apa yang bercerita, nyarita itu bercerita
Dina di dalam paguneman percakapan tadi. Nah, satu apa? Jawab. Nih, cacing kremi dan cacing koot sareng cacing koot. Nomor 2. Kumaha carana cacing koot bisa asup ka jero beuteung budak? Bagaimana caranya cacing koot bisa masuk ke dalam perut anak? Bagaimana tadi katanya caranya? Nih yang ini ya. Yang ini nomor 2 nih. Ini nomor 2. Nah ya. Sampai sini. Pokoknya intinya mah cacing nempel di di tangannya dan dia tidak bersih cuci tangannya. Nomor 3. Jadi jawabannya aya endog cacing nyelap dina kukuna terus kabawa milu asup jeung dahareun. Itu nomor 2. Nomor 3. Kumaha carana cacing kremi bisa asup kana jero beuteung budak? Bagaimana caranya cacing kremi bisa masuk ke dalam perut anak? Kalau cacing kremi bagaimana? Nah, kalau cacing kremi dibawa ku laleur tina runtah tuluy euntreub dina dahareun anu milu asup kana dahareun nu di dahar. Nah, lanjut halaman selanjutnya halaman 56. Nah, nomor 4. Kumaha rarasaan cacing koot jeung cacing kremi saenggeus aya dina jero beuteung? Kumaha itu bagaimana perasaan cacing koot dan cacing kremi saenggeus itu setelah ada di dalam perut. Nah, apa katanya? Nah, jadi jawabannya katanya ngeunah. Nikmat di dieu mah, ngeunah dina jero beuteung mah cenah loba hakaneun. Dia nyaman, nikmat ngeunah dina jero beuteung mah gitu. Nomor 5. Cek hideup, kumaha cara ngajaga kebersihan jeung kasehatan teh? Menurutmu bagaimana cara menjaga kebersihan dan kesehatan itu? Sing rajin, kukumbah sing bersih, kukumbahna make sabun, terus dahareun kudu ditutupan, terus ulah dahar tambarakan itu sembarangan, ulah dahar tambarakan gitu ya. Itu diantaranya. Nah, baik, kita lanjut. Panyungsi basa mikaweruh huruf kapital, mengenal huruf besar, huruf kapital. Huruf kapital sok digunakeun pikeun ngamimitian nulis ngaran jalma. Nah, jadi huruf kapital digunakan satu untuk menulis nama orang, atau huruf kapital digunakan pikeun ngamimitian nulis ngaran jalma. Lanjut pikeun ngamimitian nulis kalimah. Ngamimitian itu memulai, pikeun itu untuk memulai menulis kalimat. Pek titenan kecap-kecap anu nuduhkeun ngaran jalema di handap ieu. Nah, kita teliti kata-kata yang menunjukkan nama orang. Ahmad, Yusuf, Lina, Imas, Gigin, Citra, Jajang, Engkus, Mumun, Ginanjar. Nah, kemudian teliti juga kalimat di bawah. Titenan teliti kalimah-kalimah di handap itu di bawah. Agus sakola. Bumi Lina sae, sapedah engkus awis. Nah, bumi itu rumah, sae itu bagus,
Rumah Lina bagus. Sapeda engkus awis. Sapeda itu sepeda. Awis itu mahal. Sapeda engkus mahal. Nyalin kalimah. Salin kalimahna gunakan huruf kapital anu merna. Nah ini ada dari nomor 1, 2 sampai nomor 10. Nanti disalin kalimatnya, ditulis di buku tulis. Informasi pengumpulan tugasnya nanti nyusul ya. Jadi tugasnya itu ada 2, ini dan ini ya, dan menjawab pertanyaan. Sama ini. Ada 2. Nanti teknis pengumpulan tugasnya Ibu sampaikan. Nah, sampai nomor 10 ya. Ingat, huruf kapital digunakan pikeun nulis ngamimitian nulis ngaran jalema. Yang kedua, pikeun ngamimitian nulis kalimat. Itu saja pembelajaran bahasa Sunda kita hari ini. Alhamdulillah parantos rengse. Mudah-mudahan tiasa difahami secepatnya. Mudah-mudahan oge Allah maparin ka gampil sepados gampil diajar bahasa Sunda. Nah, baik, Ibu tutup saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios kasadayana.